Ieu milu jeung aing. Enak memang. Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditu geus nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeleletik masjid. Masjid teu kadeuleuh sakitu buat enak teh diliwatan bae. Teu kadeuleuh padahal adzan teh Allahu akbar Allahu akbar. 2 juta anu kadeuleuh. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Berangkat. Den, sia kana dieu mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta. Di belah ditu geus aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula. Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut geus aya tulisanana nujang urang ka genting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok. Babaturan lana teh kieu din. Sia deuk salat bae. Geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta. Atuh sia mah atung dia teu milu ngeuman los. Tas blang aing mah sapira duit 1 juta. Tapi aing ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna. Leg-leg ku sia 2 juta loh. Ngomong doang. Billahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hudurillahi wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lamu bimuradi at-taibun al-abidun. Nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararobatina kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pake tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles. Karena hati orang teh leuleus. Teu aya we panas-panas, teu aya tenang.
Nomor keduana al-abidun anu aribadah kabeh. Masya Allah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillahi ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah, ngagungkeun ku ngagungkeun ka Gusti Allah, ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nahumul ladzina 'abadullaha fis sarra'i wad dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat, keur geuring. Ibadah ka Allah. Keur sugih, keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim, beurang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu, aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah, Maha Kawasa Allah pangeran aing, geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti, dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih kena dihirupan, tur dibere sehat. Batur maya nu bengek, darah tinggi dan lain-lain sebagainya, tapi abdi mah dibere sehat. Gusti, ieu abdi teh sehat, abdi hirup abdi segala rupa dek pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat. Lah insyaallah letik perasaan salat. Puasa, ya sapira puasa. Kecil apa puasa. Tahajud, ya sapira tahajud. Tuh kan. Sedekah, Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh. Haji kobok itu mah. Nyantu niat timpiatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah ibadah ka Gusti Allah nyaan. Eueuh nu di dalam naon perintah Allah, salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat, asa beban. Taat perintah syariat. Keur ngeuna-ngeuna urang diuk ngadenge suara azan Allahu akbar di dalam kurang jam asana aing ngawuduk cikeme salat ih cepet amat ngapain ngadenge aja ngapa ngadenge azan teh eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta beres azan aya babaturan din saya kira di mah aya ieu milu jeung aing enak namang iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta belah ditulis nawar 12 juta jadi lamun jadi mah geus 1 juta eta masjid teu kadeule leutik masjid teu kadeule sakitu buat enak teh diliwatan bae teu kadeule padahal azan teh Allahu akbar 2 juta anu kadeule capek ibadah ka Gusti Allah langgat din sia kana di mah emang enak motor kieu teh kan ngawar 10 juta dibelah ditu geus aya nawar 12 juta jadi lamun jadi urang sing 1 juta milik moal ka mana tetep urang salat heula diudag-udag ge lain milik mah lain bae sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat lah. Ayo salat jeung aing sia moal rebon nu di laut geus aya tulisanna nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanna di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji panunggal minggu ka Cilongok.
babaturan taqiyatuddin saya dik salat bae geus aing mah deuk heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung dia teu milu ngeuman los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang ya Allah udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae ya Allah ya Rabb eta mah tarolah keuntungan aya tah mah hasilna ieu lain Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siap-siap jangan dekat masjid jol bae baturna Waalaikumsalam kawana ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmelikeun heula rokok dibelikeun aing plak eta pan uplek tah ngarokok ngopi ngarokok deres rokona tinyana mah pun ti urang keneh aju terus bae salat geus ka mana bae tah eta kan rugi jasa coba lamun hebat bae kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi ngapa ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat mah panjang keneh waktu teu bisa aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup taginaheun geus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjang peting sarra wa dharra keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah berangjang peting tetep ibadah ka Gusti Allah tentu ku Allah engke bakal dicoba sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot ekspor impor geus eueuh ku ari bahan bakuna geus eueuh properti ting jarungkal ku ari toko kitu keneh Indomart ge geus tinggal bangunanna doang sabar subur ge buarali karyawanna cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang ayo sia di kaluar-luarkeun karyawan mulai karyawan teh aing geus ngaji tetep aing geus ibadah waduh mantep kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit nah tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini sekuali jadi imam atau aing kegiatan aing pabrik henteu dagang henteu aing gas aing mah beh ganjaran aing gede jadi imam si akur tapi aing teh akur mah moal aing ge si akur hayu bacaan aing ku sia dengekeun mun bener atuh aing silakeun jadi imam mun teu bener aing makmum ka sia bersih teh budaknya kan aya jelema yang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak ku aing satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya ambo aduh aki-aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep bae paksakeun Allah biasa bae saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep ya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah
jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah urang teh eueuh ka aya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat nu kos kitu teh Gusti alhamdulillah alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa orang atuh mah diuk bukan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tungtung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jeung Nabi kana Nabi idza atahul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalat tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb Masya Allah tuh ya awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wad-dharra kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasa keuntik wari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu
berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Iya mah berkelana si seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah. Ya Karim, ya Allah. As-saihu. Jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-shaimun. Lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, kuninggalkeun dahareun inuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe 2 poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu mah lazat adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jibah moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, nginum halal, jimah halal. Tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge teh mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaran anak. Senin, Kemis atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan. Sorga. Ya Allah, sakitu ge dibejaan. Komo mun teu beja. Engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat. Nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban. Bonganna ki uci teu ngabejaan, mana tak ki ucina tolol. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Tadi bejaan, tadi bejaan naon. Bos aja. Ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu. Aing malah nyedekeun ka sia. As-saihun, ya Allah, ya Rabb. Ya, nomor kahiji as-saimun, tapi wakil cek sakalma. Iya dina hadis, cek dina hadis ya hatu ummati as-saum tadi. Atawa talabatul ilmi, jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun. Ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, SPT di Bogor ya dikurokeun suka taneuh. Nah,
Sukabumi maksudna pan digelag rakasna ringgalkeun lembur tret ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa guys waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng baso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jada pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan minum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat cakang jeung Nabi eta teh bakal infatahat salai abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak cakang jeung Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapak ngaran tapak ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapak we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakkur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cakang jeung Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat ya Nabi al hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah dek kadang kana kasalaki mah tilok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh
Songong gitu banyak pun orangnya. Coba ge 40 poe urang tapak. Papajikan ge ujianana nampe di urang. Coba Kak. Ngomong sih Kak abdi asana rindu. Masyaallah. Eta bersihan 40 poe. Saihun ngaran. Masyaallah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atu payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atau kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peti. Lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deuleujeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya. Eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeulean batur geus beda, dedengean geus beda, perasaan geus beda, nyana mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan waharat yana bil hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng guru. Bareng sia. Bareng doakeun ku guru. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanana ti indung. Gangguanana ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai. Wah, order ya jadi. Siapa tuh nyokan pakai sorban meureun, anggap order bae. Kecuali si eta elos. Bantu aing. Yaksi. Ini bangsana babeurnya. Lu datang teh pajadek mau order. Aya naon ieu? Kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan
maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeun pesantren paigan kumpul ieu teh angan nu bae. Tah ieu mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus. Itu diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa ceuk anakna, "Mama, abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeulana indung." Tah, itu udah jadi urang deuk usaha nu mantek ngajejes bae. Indung ditoler-toler mah. Urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah. Urang mah dongeng doang pan. Atuh dongeng doang mah ria doang teu naon henteu. Kita puasa Senin Kamis bolos. Kita puasa Rajab bolos. Kita Ramadan hampir. Teu kumaha. Asa yahun. Masyaallah. Indah ieu ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa. Etikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda ge perasaan lain deui. Dedelan lain deui. Aju embung ka mana-mana. Embung ka mana-mana. Sayhud. Tuh kan ya kari. Lailah. Jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kaladatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau. Ieu bae ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fi sabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih, Saihun Masih Isa al-Masih. Al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya mah teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak leumpang we terus mah dakwah. Terus Masih ibnu Maryam. Teu boga tempat. Mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bage kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajeun-kajeun kalaca. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena bala lener tuh.
budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh bapak kolot jigo. Kahayang aing bapak kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani, ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun. Ruhani sih make mahar iknat mah geus kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah di janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan aju kembangan kadeuleu aju buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah. Atau ente ceri bakalah asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah. Setungtung make atas nama thariqah make aturan. Ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad. Geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihun. Batak di manaan as-saihun. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur orang teangan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saihun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usaha mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandel mah teu kudu. Ente. Ulah ente.
La ilaha saihud ya. Di urang perkumpulan halqah. Riungan thariqah eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayangna naon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia. Teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju. Ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Teu sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal. Tembak sia poe. Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi. Datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Gua Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh. Mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti, ala kadar korma, ala kadar. Pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu. Ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe. Dibere resep nyorangan di Gua Hira teh. Eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah. Ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema. Suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah. Ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu. Nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang. Sebab keur nyorangan. Urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern. Boga jaringan organisasi. Barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero. Teu pernah tapa. Iya di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa. Komo di SMP lain soreng senawiyah. Maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tah mah tarasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae tuh aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing. Mana jelemana beungeut tak kos kumaha? Beungeut tak kos kumaha Kiai Salafiyah hese. Ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung. Ulah sok kasinggung. Ieu mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese, maksudna hese. Mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala. Mana coba kiaina? Mana? Sia. Asal teu ikhlas atuh mal beres.
maksudnya ulah lain, ulah berarti hese, itu kelihatan hese. Atau mah nggak baik itu mah. Nanti cenah nu di NU mah ikhlas, mana banget nah, banget mah ikhlas aku mah emang. Lain je, nanti cenah nu di HTI mah. Iya mah dia di huruf dah. Maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunya nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya ndek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah ndek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing ndek cicing di Golkar aing ndek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapake jeung guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riyadhah ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenaon abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kos kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang adi tuh henteu imah yang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku asaimun teh eta teh lain sembarangan nomor kadua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho
sebulan setengah can dikirim depan eta budak mado terbengkalai tadi pondok teh ya. Masya Allah nyana ge ngalamun be aing si boga bapatan teh ye. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman. Balik Waalaikum. Saji jasia balik ieu. Aja nanaonan sia balik tuh. Lain disambut nanaonan Bang. Kuduna makan mikir heuh aing telat ye. Ieu mah lain nanaonan sia balik. Ye. Tepan-tepan henteu lamun nyeri hate anakna. Kulantaran anakna geus nujuleuna Allah. Gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing. Tungtuna mah neumleukeun we Pak. Tah ieu tola badol ini pegatkan tina segala mah. Teu gede ganjaranana. Masya Allah puguh guzat mah. Ieu mah teh dibandang as-shaimun. As-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-shaimuna. Dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna. Sakumaha dongeng tadi. Raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat. Raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mamasi keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah, nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat. Salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratib tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wat ta'zim. Kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ieu jelema normal teh sieun. Morpinis. Sieun. Tah. Iya. Ya, jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat
tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tamu nu mentak panghebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu heueuh urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan Allah usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge bantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceurik majikan ge bagtara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang ceurik bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumule ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim
Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yusyriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong. Eungap kadengena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngalengena. Ya Allah ya Rabb dinurin. Masyaallah karim. Hei, saya cerita kerana. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak. Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? Insyaallah. Dan sekolahna teu naik meureun budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ye. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema tetet. Bisa kan capek. 20 rada deres. Setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz? 30 juz. Tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz, 30 juz. Eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 50 kilo. Kadenge kaseran berarti. Coba Haji Pendi kita azan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok aing bikin ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo masyaallah karim. Moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu azan masyaallah. Nu tengah jawab, buah beh dihitung 30 kilo. Suara karomah.
kuari orang bisa pakai HP. Streaming. Bener tuh ngomong itu streaming. Sama baju awewe streaming. Aduh, Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah kurang tempat geus alam nana. As-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh, masyaallah. Pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Nanti jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang kajen hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean. Dimimitian ku marentah iman. Beladi tula marentah ulama maksiat. Marentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar. Ieu berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut di unggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah. Amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, ngalarang ma'ruf. Wari. Wari dilobang wari ya Allah ya Rabb. Geus urang atuh mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf sabisa urang. Naon nu urang bisa diparentahkeun, jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan, jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara, geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus leupas. Masyaallah, karim lepas. Urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Sebentak ditegoran ku Gusti Allah. Banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran. Sia ditoler-toler. Aing na aya, sia ngeunanyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir. Dialingan deui ku Allah, ayo gempa. Elingan deui angin. Urang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah. Masyaallah. La ilaha illallah. Eureun we banjir. Eureun deui. Sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing ieu. Teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh we deui nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam.
Asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Kanu bogana kadi. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wallahuna 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li agamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu. Wal hafizuna li hududillah. Sapotong ayat eta tah sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu haram. Oh. Ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa? Kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana? Aturan-aturan puasana kumaha? Dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat, sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Jieun bab. Ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya Karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5. Indra jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Mazuqat rasa. Malmusat ieu tah. Masmuat ieu teh ceuli, masmumat ieu teh irung, mubsorot ialah mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung madzuqat. Patali jeung madzuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah madzuqat, ayalah ke di fikih babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Malah geus setengah magrib. Ayo sia mazukot. Tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ye ngarti oh ieu babut ta'am, oh bazukot berarti muamalah. Oh, huluna. Namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum. Oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna.
tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah li maslahatin mar'iyatin lidin. Lain gitu li maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun ka maslahatan agama ujung-ujungna akhirat. Langsung ka majang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malbusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia masal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah dengdeungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh kebodongkol mah aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun disorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah kuari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai
nah itu ya urusan anak aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya, dengan sendirina aya anu wajib jadi nggak milik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bidimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat jeung sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna. Sabara puluh kitab, sabara ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun kurang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho orang. Oh, panyokotanana itu dia. Panyokotanana itu dia. Engke orang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar. Oh, kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar. Dapil mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ye dapil mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah. Keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Ada. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabeuleuh geujeur. Berarti kan di dituna teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok, narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram
geus bae kudu nama haram lamun cek agama halal kudu nama halal saya laksanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh hese al hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh karampig kabeh pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah no 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah 2 munakahat 3 muamalah 3 munakahat 4 jinayah tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksan cek Allah zakat wajib abdi bandek cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona tuh bandek bae kitu teh tuh nya henteu kau di mah ieu urusan-urusan dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalayah muamalah kitu keneh munakat kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubunga urang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi